banting tulang. Belaan mana? Sok, siap. Jika buru arek ngarit mah. Kasaha? Nya kasaha we? Angon domba, nya nu boga domba. Heeh. Tuh mikir. Wah, aing. Boga lalaki teh meuni kurang beruntung nya hayang daharnya. Teu gawe. Kudu neangan deui kitu. Aduh. Benernya enak barudak leutikana geus kawin nya euy. Efek corona barudak leutikana geus kawin. Ari urang encan. Kumaha ieu teh? Hirup teh nih salang-sara kieu urang teh. Aduh, untung urang mah masih kuat iman oge batur mah leutikana geus karawin. Sedangkan urang rek maraban pamajikan teh mana? Keur usum corona kieu teh boga duit. Maknya pamajikan kudu diparaban ku hugut gitu. Ada usaha naon ieu teh? Piraku usahanya corona kieu usaha. Geus we dengan belut dibalung sugan we ayaan jeung para benci nyai. Gagal nang wae ka urang teh. Iya ya teh usaha bae lah cukup teh we. Itu lain balong sahanya sugan we aya belutan ya Allah amin. Ieu jeung para benci nyai anjing gagal nang wae amun teu paraban ngamang ka aing meureun ngagamreng eta. Dengan iya balongna lah sugan we ayaan bismillah bismillah teh panjang bau panjang teh. Oh, no. Nyamper si Amang we. Si Amang pengangguran cicing wae tah samper ku urang. Aduh aing euy. Untung urang mah sakur bobogohan euy. Batu bareng batu leutik keneh. Nya geus kararawian. Coba eta rek gawe di mana boga pamajikan rek diparaban ku naon. Raku ku beunyeur nya. Saburaha diem untung iman urang mah kuat ya Allah. Duh aing kamana ieu nya euy. Bingung. Kabalong gitu. Kabalong mah sugan aya barudak keren ngoren-ngoren atau kenaon-naon mah. Aduh, lain jam baraha ini teh. Yang kulit kurang bulu. Lain. Enak teh nya rek main bola orang mah nya. Tapi sepatu di mana nya ih? Buat kereta main teh. Oh, masih geding gitu nya. Tapi dari laki nih main bola nu ge. Mana atunya ih? Sacandahar itu. Oh nu nyampur di sinarieun bes sok loba nu nyampur ka urang teh. Nah, tapi ayeuna anu mirip pengangguran gitu urang emang. Duit mah hese nama di alat teh. Gara-gara aya corona 18 naon copit 18. Aing main bola harapek kieu. Sugan we tuh cicing dia aya nyampur. Biasa lagi sok aya nyamper atuh ke cicing kita. Pingenan si Amang teh aya samperkeun. Mang, Hai, ulin yuk. ka mana? Ka mana we? Lain ayeuna teh poek main bola lain. Heeh. Beunahkeun cuaca tuh panas ya. Heeh, panas sayang bu. Naon ieu? Eta dia candi menang meuli di Amang-amang. Tunggunya kok kabeh we Rek ka mana? ka mana we lu urang ulin, urang neangan. Neangan Naon? eta pijaileun kada ditu lah. Urang-urang ulin pokona mah lah. Lain kan babaturan kan. Anu hanya anu leutik-leutik kan eta mah geus kawin nih. Si Abah? Heuh, mana teh saha kan leutik-leutik kan.
cek letik. Siapa? Mana? Terus kawin deh teman. Kawin ya? Ayo lekeun maneh. Nah, tuh mang. Sugan, menang rezeki. Oh, ketak ayo nama. Parapan oke kece ayo nama. Nah, gawe ke kece ayo nama. Gara-gara si Copit ya. Oh, si Copin 19. Ayo sih kemana? Kemana ulah kurang lihat. Ayo atuh. Dia suka nu aya oi. Dia na we. Dia we. Yo, ini guys. Boga ieu teh. Istri sudat kudu biayaan deh. Lagi caci. Baturan teh. Oh, eta. Tepuk jadi maco di balong. Anjing. Jadi sarang-sarang gitu ya. Tepuk kan ge akibat eta tepuk jadi maco. Ngeresikuan tuh bisa. Jailan juga. Baik orang ngomong mah bukan. Kemana kayak orang ada gua nih. Gimana tadi tuh? Kenaon? Iya, anjing nangan belut. Tuh, si Nyai anjing gak gerenang kai. Yang dia mau anjing, bang. Anjing boga babaturan teh goblok. Oh, no, no, Ayo, no, no. tapukan sana. Ayo mana patok si Nyai. Parah aja boga babaturan. Ka aing naplukan tanah goblok. Setan anjing. Untung gua aing dibalakeun ya pacul. Harap nih. Oke lah udah dia lah. Itu juga sia aku naon banget nak. Kunaon? Segara mana ya aing dari di Jailan ku babaturan urang. Naam ke di jailan? Tuing aing keur ngelah belut. Naon eta? Benang cacing yo goreng sia. Anjing. Oh, no, 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 no. Aja sama kayak gini cacing. Goblok anjing. Dasar.